Langiteun kuring langiteun di kamanakeun ieu di kamanakeun gentlang herang ti kahuripan di leuwih anu kahiji nyaeta nu kasebat nyusur tanah anu dilaksanakeun sadinten saparantosna penguburan. Anu kadua anu kasebat tiruna anu nuju urang ayeuna dilaksanakeun nyaeta dina katilu dinten di penguburan. Di kamanakeun ieu kasaha bapaknya mutang kesan bapak titip diri wah dengan ka anak nitipkeun lahir jeung batin sur ti kahiyangan pangjajab ka anu mulang Nuhun amit ampun sejat sumujud ka Gusti nu Murbajagat Gusti nu Mahatunggal nu kagungan marga dumadi jisim nu kagungan karsa asal sagalani asal bini urip bini pati nu nyipta waruga jagat mun sumujud ka Hyang Agung nyebatkeun karsa pangresa ieu pun dulur Abah Rahmat Sujana nyandang uga nawaruga nampi kajembaran Gusti kiwari upasti papasten nampi deui karsa pangadilan Gusti kapundut umur tubi mamangsa waruga anu henteu walakaya samudaya nyanggakeun bedat saang narawangan nyamulih deui ka jati nyamulang deui ka asa bedat saang narawangan mugi Gusti tansah nang tayungan ka anu kantun maparin papadang rasa samudaya angin pangasa Gusti nu Mahatunggal mugi atak tuag kajati niskala luput ti para dewata leupas ti Sang Hyang Tanhanakara lenyep anyata sintia kana rampes tanpa dewa kena subung tanpa wastu kena lengis tanpa kahanan deng alitan tepati dipigana lamun patimah eta atmana manggihkeun sorga rahayu manggih rahina tanpa balik peteng suka tanpa balik duka sorga tanpa balik papa enak tanpa balik lara hayu tanpa balik hala nohan tanpa balik duka mokta tanpa balik biakta nis tanpa balik hala yang tanpa balik dewa yang sinangguh permana para malanya narang rahayu Bapak Ujang Sujana ada sahabutan abdi sadaya separipos sok pilih ngageurina ngabalaan